Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun. Etanya terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 12 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan parah mah lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu. Urang umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus. Tata dina jadul hayang nu rada beres. Belon urang mah. Ta eta pan lain lalagan ti leutik lah keneh. Jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu. Karesepna berbeda jeung urang.